Nah dudung meren kamari nu ngomong ka Siti. Cenah abeti jeung si Eneng teh jadian. Emang bener. Emang bener pan gitu. Kayaknya mau lah gitu deui. Eta mah latihan nembak. Ning si Ganu beneran. Aneh we cemburuan. Eta sesalaman gitu, Bet. Dodong baperan. Ku punya teman seperti setan, di mana ada dia selalu bau menyan. Namun aku bingung ketika dia main gitar. Kau wajahnya serem, kayak setan beneran. Mana mah dia elek teh kalah nyengir, kelek. Saya mah kudu mewek. Pundung ngadat. Kan orang gebeuki ngelek, Mang. Sportif atuh. Karak ieu gaul. Oh iya, gaul lah emang mamang aku gaul digauli nangis. Ah, cemen. Hese andu kunti. Ngobrol mah. Ngobrol naon? Wah, cing-cing kieu teh pogo. Mau apa? Ayo apa? Ayo kotan. Ah, ya salah mah. Buka. Duh, naonnya atuh nulis resep ya? 19 detik dong. 19 detik naon nih? Ya artis nu viral teh. Atuh heueuh, artis mah pasti viral, Oni. Teu apaleun ieu mah beda deui dong. Naon anu beda? Ku tempo we ieu orang tonton. Waduh, ieu mah resep atuh bukan. Gedekeun ayana nih, gedekeun. Gede amat. Paprikanya. Wah. Wajib nih. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Sep. Kumaha cager? Alhamdulillah. Tumben teh cara biasana. Kapanggih unggah poe oge aya namanya nyakeun kabar. Sugan we kabar kamari jeung ayeuna teh beda, Sep. Oh nih. Sawae. Ini kumaha maneh cager? Cager. Alhamdulillah. Nu penting mah cager we heula nya. Tapi ulah jasmani hungkul. Rohani oge kudu cager. Ulah loba ting titingalian anu teu bener. Karunya eta panon dipake wae maksiat. Mana sih gara-gara itu deh ceramahku Ustadz Komar. Daek wae. Pan bisikan setan. Terus kapalang kieu mah lanjutkeun deui. Kita deung ada baca kabur. Tuh tuh kudu. Mana sih gara-gara? Kita bita. Kebalik ceria ya. Udah Sep, kayak nyusul orang. Kebalik ceria nih. Tieulah we Sep, oge urang nyusul. Ganggu satu orang tepayun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan jadi salah tingkah gitu. Dasar warga amnesia. Dung, acep man sih? Tong dipikiran nu kitu mah. Lanjut lagi. 19 detik. Play. Sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duaan wae, nu sejen kamarana? Pak Usus sorangan wae. Orang oge kusro, ulin sorangan. Darkeun atuh Pak. Era pengurus sorangan wae. Mun ceuk pemimpin negara mah kudu aya ibu negara, Pak. Nih. Kurang gaul Pak Busro mah. Bisa wae maneh madung. Tapi sejarah meureun aya pemimpin budak ngora. Bener sih, Pak. Saya kadinya nama urang oge salut boga pemimpin di Kampung Bareto. Budak ngora siga bapak. Komo nu ngahiji jeung budak ngora. Nih. Saik dong. Tapi lamun sejarah mah lain sejarah, Pak. Pak Usro mah sejarahna sarua siga si Oni. Nih. Iya bener dong. Ya bener naon. Naon emang no? Pak Usro sejarahna siga maneh Oni.
Jomblo kronis. Kontrol atuh. Bapak mah lain jomblo dung. Bapak teh eker memilih dan memilah mana yang pantas untuk menjadikan ibu negara. Bisa wae buah bisbul. Nih, Dung, dipayun ya. Kamana Pak Usro? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Undum sugan Pak Usro. Nah, si dia lagi jaga bisbul. Naon maneh? Jomblo kronis. Ya dengan Hengki. Santai rasanya. Jadi sampit nih. Naon? Sempit. Itu mahi mudah itu sarana leutik. Teuing, jadi sarempit. Jadi mah. Ayo berangkat. Ayo, mah. Betul. Ka mana? Naik nyanyi deui. Waalaikumsalam. Mana bayat? Orang datang maka indi. Kaca heula, Sep. Ya. Alhamdulillah. Tah gitu atuh bet. Tapi ngomong sifat naon enak karena jam 10. Tahajud. Tahajud lah. Duha meureun. Oh, eta pokokna mah antara tahajud, duha jeung witir dijikeun. Ya, payunnya. Pang. Pangga, Bang. Yo maka. Sep. Assalamualaikum. Si Betty di denge, Sep. Arek modal mana nama, Sep? Oh, cuma tuh beneran mah rek salat Betty. Bohong nama arek. Bohong. Bang, Naon? kurang aya berita ya. Berita naon, Sep? Si Oni si Dudung parah ya nama. Parah kunaon? Hanya nonton nu viral teh anu 19 detik. Oh, nu artis. Heeh. Di mana? Tadi dinya Bon. Di kebon. Heeh. Geus urang tangkeun yuk. Ayo. Ke Gabah. Tapi bang. At dia. At dia ya. Tadi deket. Buru. Sep, yang jajan ih. Gua duit tuh Aya ke 2000 mah. 2000. Heeh, tuh. Kajen dah. Orang sulap ya jadi gocap teh. Yang bener bang bisa. Siap. Coba. Ayo. Yo, Sep, tinggal carana. Coba aku mama. Yo, Sep, tenjonya 2000 meureun. Heeh. Yo, Sep. Kok bisa kisi mang? Iya asli palsu mang. Asli tapi nama mang. Atuh asli, Sep. Mangkana urang tara gawe, Sep. Mang Jambu atuh. Ada teu. Ajarkeun atuh ke. Oke, gampang. Bagi duanya ke. Siap. Ayo orang simpen lain no duitna. Oke. Bulu kasih itu lah si Oni jeung si Dudung. Ayo. Pi, kunaon sih jadi ngahindar gitu? Atas jadian kan jeung si Neng. Jadian. Oh, nu lucu ulah sok seuri. Situ meunang gosip jalanan di saha atuh. Terpenting yang hati sahana mah. Oh, kamari Adi tampilin teh eta sebabna. Oh, seuri sih. Saya ngomong jeung jelema teu boga perasaan mah. Pi, heula aing ngajelaskeun heula. Kamari ane nembak si Neng teh. Tapi kelatihan, lain nembak beneran lain. Bohong, omong kosong. Ih serius. Sumpah, taroskeun geus si Neng lamun teu percaya mah. Tihan nembak. Emang rek nembak saha? Bade nembak anu dipayun dengan Abid. Boleh pegang tangannya? Will you marry me? Terus juga ayo orang neangan si Neng. Tasin Neng. Neng. Siti kunaon? Neng hampuranya Neng kamari Siti teu salah paham kan Neng. Salah paham naon ti? Geus nyangka Neng jadian jeung Abeti. Ulah ti, si tiba tan Neng. Manya Neng tega nikung babaturan sorangan. Samurah eta ti. Maafnya Nengnya, geus salah paham. Iya, teu kena naon. Si tiba nang kabar ti mana atuh eta? Ya dudung Neng. Oh si Rajit. Pantesan kamari beda sikapna. Bener eta jelema. Urang tangan lah si Rajit. Yuk. Ngomong-ngomong buah hapuk sih. Maklum cuaca hujan wae. Oh sih bener. Jauh panas teh ya. Jambut. Oni, Dudung.
Kadio, kontrol atuh. Arek ka mana? Hah? Rajit bener. Teu ka mana-mana, Mang. Tah, si Dudung nu mamang langsung kabur. Kurang ka urang grit dah, kontrol atuh. Arek kamararana si Kasep asa saralah tingkah gitu. Naon sih, Sep? Tadi ge urang mah biasa. Nih. Iya bener, Dung. Si Asep mah lebay, Dung ya. Yo ini. Ani, mana apa maneh? Dia coba orang ningali. Arek naon, Mang? Kan mamang ge boga HP. Guru dah, sancan ditamul kurang tah. Mau bener. Gedeng tuh. Aduh, Marconi ripuh. Bagi-bagi atuh bukan kieu mah. Oh, celaka sarwana si mamang. Kita sanya lengir, urang pura-pura lugu. Si Asep geus nyahoeun. Maneh ningali naon, cuman si Asep teu ngomong we ka marane. Emang ningali naon, Mang? Iya, nu kamari viral teh 19 detik. Henteu, Mang, teu. Urang mah teu. Tah si Oni nu boga HP nage. Kontrol atuh, Dung. Ieu pan duaan jeung maneh nontonna. Cek maneh celana maneh ge kok sempit. Ayeuna teh akhir zaman dong. Nih. Kudu lobakeun eling, lobakeun maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maca eta sakali. Teu lila, malah mah kurang 19 detik. Tapi urang geus menang 10 kebaikan. Insya Allah di yaumil kiamah engke urang menang syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gas nih hapus nu 19 detik. Keur mah HP butut, isina ge parutut. Mending bagi-bagi mah ka urang. Woi, anjing. Panyakit, nyieun panyakit we, nyieun panyakit. Aya naon ya, Bet? Aya naon heula ieu? Nyieun panyakit. Tamat. Aya naon ya? Kamari beda ka urang. Aya naon datang-datang? Mun aya dengikeun heula. Aya Mun naon? ningali sesuatu teh sampeurkeun heula aya bener teh buktina. Heuh, aya naon? Neng, gaskeun Neng. Ieu. Aya naon, Neng? Kok ngajiwir sih? Udah dijiwir Neng, kieu tah. Aduh, Betty, aya naon heula? Jelaskeun heula. Jelaskeun aya naon? Kadang eta sarua topina kembar lain. Ulah ka heureuy. Oh, si Aya naon sih, Bet? Mun mere info cing ka bener. Ulah Info kebiasaan. Info naon? Eta ka si Siti ngomong. Siti aya naon ieu? Pernah Dudung meren kamari nu ngomong ka Siti. Cenah abeti jeung si Neng teh jadian. Emang bener. Emang bener pan gitu. Kede mah ulah kitu deui. Eta mah latihan nembak. Ning si ganu beneran. Aneh we cemburuan. Ning eta sasalaman kitu, Bet. Dodong baperan. Asli atuh Sep. Moal bodoh urang Sep ti orok ye tara jajan. Ieu we ngayekeun duit. Naon sih, Sep? Biasa wae urang mah tadi ge. Nih. Iya dong, Asep mah lebay dong. Botan ya? Ayo, Eh, ini kau Asep tuh. hawa ambek ieu mah. Ayo gadi. Dia. Oh di mana apa maneh? Dia coba orang ningali. Kita ke warung. Ditasanya lengir. Ulah pura-pura lugu lu. Gitu. Ngomongna ka urang atuh. Ku punya teman